Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng kince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Sate acan dipedar icarios simkuring nganuhunkeun ka saha wae di mana wae ayana. Mugia dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina. Amin. Hatur nuhun kantos like, komen sareng subscribe-na nya. Hatur nuhun. Masih nyarioskeun indung budaknya bagian kedua karya MK Aprijal. Mohon kumaha lajengna ieu carios mangga urang kawita. Rarasaan bibir masih baseuh karek oge kamarina kuring menta bolongan kadulur ka baraya jeung ka babaturan nya masalah pribadi tea kuring kumaha alusna balik deui atawa entong ka urut pamajikan nu geus pisah mang tahun-tahun nya. Ari Marni isukna teh manehna nelepon menta sasadu dihampura cenah lantaran geus nyalutak. Henteu ari ngomong mah hayang balikan deui mah manehna ukur nanya kasehatan kuring jeung budak wungkul bari menta alamat kuring anu ayeuna. Nya Kang atuh sugan we sareng sugan kitu tah engke mah abdi teh gaduh milik hoyong we atuh bisa makean Sineng Romlah karunya sugan bisa mameserkeun acuk peperieun atuh ku abdi teh emas mah da moal kabedag ari ku kaayaan abdi mah ayeuna jiga kieu Kang cek manehna mere alasan kituna teh tapi kukuring sorangan teu jadi masalah atuh cenah isuk pageto manehna rek datang ka imah ge malah hate leutik sabenna mah nya ngarasa bunga di kumaha oge manehna oge geus pernah jadi bagian penting dina lalampahan hirup kuring. Leuwih nama nya mungkin lantaran kuring masih gede duriat nya tesawios atuh dari mamah bade ka dieu mah asal tong sering-sering wae nya ka dieuna. Kituna teh ngarenjag basa budak dicaritakeun yen engke hiji mangsa indungna rek nepungan ka imah budak malah ngajawabna kitu keun bae cenah da moal nanaon. Ih geuning Neng nyarios ulah sering-sering nah tesono kitu Neng teh ka mama sanes tesono Bapak bade naonnya mamah teh sering-sering ka dieu pan salami saminggon teh mamah tos 2 kali nepangan Romlah nganggo ojek cenah ngantosan wae ka Romlah teh dipayuneun sakola Pak. Kuring langsung ngabalengep wae dijawab kitu ku budak geuning manehna teu mere sinyal atawa tanda boga kahayang indung bapana ngahiji deui
Jika saguliwek wae harapan nu nyempil dina hate kuring. Geus kitu mah isukna kuring menang laporan ti Birum pembantu di imah nu ngabejaan cenah yen budak ayeuna mah sok telat wae mun balik ti sakolana. Aduh, sok ameng heula cenah kawaningsih teh Pak. Atanapi ameng kaburatna wali kelasna si Eneng. Belajar tambahan sahurna teh. Jawab budak kitu basa kuring ditanya teh. Da atuh lain nanaon kituna teh. Hariwang wae sieun budak apruk-aprukan tejelas kabawa ku sakaba-kaba lantaran salah gaul. Jeung ieu geulis sareng lungguh manehna teh marah ngemplong mun curhat ka anjeunna teh ieu Neng mah Bapak asa ka mamah nyalira teh engke nya Pak dina waktosna mah pasti ku Neng ge ditepangkeun ka bapaknya cek manehna deui basa kukuring dipaido kunaon remen wae ulin ka wali kelasna. Nah Neng nah seke ka asa ka mamah nyalira ongkoh mun curhat deui nya nah teu ka mamah Marni wae atuh Neng. Mamah Neng nyalira pan mamah Marni teh cek kuring nanya kitu teh tapi budak teh malah ngaleos asup ka kamarna budak tengah jawab malah nu nyinglar mun kuring ngomongkeun Marni nu jadi indungna. Ayeuna kocapkeun Marni anu rada era oge ku kuring rek ditanyakeun ka Padeni dununganna ayeuna digawe nu jadi asisten rumah tangga. Jawaban anu ngalegakeun hate yen isuk pageto teu kudu era kusasaha mun hayang manggihan urut pamajikana. Kieu Pak anjeunna masok pabantos di bumi teh siang wungkul mun keluarga abdi teu aya acara dina wengina mah manjeunna sontenna teh sok uwih wae ka kontrakanana nya di ditu tuh Pak di pengkeren bumi abdi kuring kadinya arek ngahaja wae rek minjem motor ti satpam pausahaan ngarah teka tohyan ku keluarga Padeni ongkohna pas di imahna asup ka gang leutik. Basa nepi ka imahna di jero aya lalaki make jaket hejo gojek gitu nate bari diuk nganghunjar bari ngopi tur nyarande kana tembok kontrakan imahna ukuran kira-kira 3 ka 6. Punten Bu Warni teh lagi ke warung
silahkan masuk aja tuh. Cek lalaki someah kitu teh nitah kuring asup sila hareupeunana terus manehna nyarita yen Marni karek nepi ka imah geus kitu teh ngenalkeun yen manehna jelema nu sok ngojegkeun Marni mun aya kaperluan ka luar. Telila Marni datang leungeuna nyakel balanjaan mie instan jeung bawang daun jiga nama rek pasakeun peuting ayeuna Marni katempo dina rieupna jiga anu kageteun pisan nempo kuring geus aya di jero imah. Akang geningan ngageter sorana manehna ngajak sasalaman teu lila lalaki nu ngaku tukang ojek nya kaluar ninggalkeun kuring duaan basa Marni asup ka jero kamar. Marni keluar deui ti kamar geus ganti pakaian make sepan jeung kameja bodas nu ngepas dina awakna nya awakna mah terobah langsing rapih tur parigel katambah da manehna boga kulit bodas pangawakan nana nu keur jelma kapidamdamah jiga kuring matak ngaratukeun jantung tea ngarempakeun dada waas mun gulang gapererkeun namun nya Neng Marni. Aduh Neng Marni nya alus keneh cenah doh potongan teh doh ieu mah. Nya aya 2 jam kuring didinya kuring teh betah pisan ngadengekeun manehna nyaritakeun pajoangan ku hayangna ngarobah nasib teu bisa leuwih jiga batur nya 2 kali ngababu di Arab sababna mah sabaraha kali jadi palayan toko di Jakarta nepikeun kabalikna deui ka Bandung terus we babantu di imah padeni bawahan kuring ayeuna. Jadi kieu Kang abdi teh duh sababaraha kali ka abdi aya nu ngajak ngarumah tangga teh duh tapi ku abdi teh ditolak tuh dah ditolak dah kunaon Neng cek kuring saharita nanya kitu we basa manehna eureun nyarita jiga nu asa-asa neruskeun nana enya daemutan abdi teh duh teu tiasa dipepende ieu teh Kang manteng wae karamana Neng Romlah atuh da aduh kumaha atuh nya. Panungtung caritaan manehna badi ditungtungan ku ngagelenyu kecap panungtung nu sapanjang jalan balik ka imah terus we ngahiung minuhan eusi ceuli eusi otak jeung eusi hate nya kuring samemeh sare inget wae atuh kana omongan Bunda Pauziah babaturan kuring
tina Facebook. Aduh aya bae mau na Facebook cenanya nya atuh da saya nama kudu wih deui Kak, wih deui karunya kamurang kali atuh tong diindung terekeun kitu pamali ieu alit keneh pan Neng Romlah teh nya kitu teh bari oge loba keneh nu nasehatan yen kuring alus namah kawin deui jeung nulian jeung awewe nu katilik soleh tapi hate atuh hate teu bisa ngabobodo banget urut pamajikan teh tetep ngaliwat malah leuwih kuat nangtung deui muhunnya tuh ieu mah aduh kuhun keneh nya muhun. Duh bener nah kitu nama balik deui moalnya lamun balik kumaha deui mimitina baringung ari budak si Neng Romlah malah katempo ngadelik saliwat teh geus kitu jigana teu suka manehna langsung ka kamarna deui. Duh ieu mah bingung kareret budakna ceklek kadenge ngonci panto ti jero basa kuring balaka ka manehna yen boga rencana rek rujuk deui. Nah budak teh jadi kitu moal kitu kapangaruhan ku cening sih lanceuk kuring. Nah eueuh deui kitu duh awewe nu sejen salean si Marni nah geus poho kitu manehna panyalutak nepi tega ngusir kuring ti imah manehna poho ka budak tapi mun teu ngadenge omongan ece mangga teh teuing jadi kumaha ieu teh duh bingung bingung tah tapi ukur kumaha kuring teh dewasa enggeus tapi geus kolot ari nu kasebut kolot nya kudu ngolot cara mikirna tong wungkul ngagugulung wae pangabogoh cek dina hate kuring tapi kituna teh basa kuring sarua erek bebeja ka si Neng Romlah yen boga rencana arek nyambung deui jeung urut pamajikan. Tapi boh kalancek boh kabudak kuring teu maksakeun kudu satuju oge henteu nyalahkeun teuing sikapna nu kitu keun bae maranehna perlu waktu meureun sugan atuh isuk pageto robah pipikirana. Kieu we atuh nya saena mah kitu Kang abdi mah ngiringan kumaha akang wae tamah ade kahayang mah kitu abdi oge tapi duh wang taroskeun heula wae ka Marni nya kitu hade atuh
kuring memang jadi remen ayeuna nepungan manehna teh digawena di imah padeni oge dititah eureun keur kabutuhan mah sapopoe keun kukuring wae rek dipinuhan ngarah cukup keur ngabiayaan dangdan awak jeung pakaian nana nya dikitukeun mah marni beki katempona beki gelis beki minuhan eusi hate boh kubasana geus lemes ayeuna mah boh ku salatna ayeuna mah sing horeng leket pisan muhun nya Nyi Marni ngan aya hanjakalna ayeuna teh si Neng Romlah nu jiga nu munggah adat ayeuna teh murag bulu bitis sakalian kukuring rek diajak ngobrol oge mimiti geus rada giras ayeuna mah jiga kamari si Neng Romlah teh wanci Isa can balik ka imah ieu geus ditelepon cenah ku Ceningsih cenah budak teh eueuh di dinya kamana budak teh ka wali kelasna kitu duh aya wae budak teh tapi kumaha deui duh bingung cara ngahubunganana data boga nomorna ge atawa alamat imahna ieu teh duh teu kungsi lila karasa HP ngageter dina baju saku aya nomor telepon anyar sora awewe halimpu dina ceuli Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Leres ieu teh nomor Pak Sarpam kitu. Oh, leres. Punten. Saha ieu teh nya? Abdi Ratna ieu teh Pak. Wali kelasna Romlah nu nelepon kituna teh nyebut ngaran. Ngaran nungges loma dina ceuli da remen disebut ku si Neng remen dipupuji ku budak kuring nya seterusna manehna ngabaran cenah yen budak bener aya di imahna menta cenah gera gancang dijemput mempeng budak harita keur mandi dibere alamat imahna nah hanya budak teh ku wani-wani teuing ulin ka ditu nah tadi jurungkeun balik kitu ti sorena nah tadi waro wae mun ulin ka imahna nah teu nanya ka budak teh indung bapana meunangeun henteuna mun budak batur idek liher di imahna nah wali kelas teh aneh aya rasa keheul jeung ambek pan manehna teh nyakolakeun luhur matak nyakolana luhur matak jadi guru oge pan manehna pasti supel matak bisa jadi wali kelasna kakesel jeung kaambek nu nepikeun ka kuring poho nganuhunkeun atawa ukur sadar pura-pura amis budi waktu budak kukuring dijemput nu aya malah ceceb we komo basa harita
si Neng Ratna teh malah murantel ka manehna embung dibawa balik terus baeud embung ngobrol sapapanjang jalan embung deui ka imahna. Neng yeuh dangukeun ti samet ayeuna mah atuh Neng mah teu meunang ka mana-mana nya tong boro ka Ibu Ratna ka Waningsih ge teu meunang wih sakola mah langsung wae ka bumi nya kuring ngomong tarik bari gegedor kamar budak da kituna teh ari nepi ka imah ari torolong lumpat wae terus ngunci kamar di jero. Ayo buka panto atuh Neng, papa teh rek ngomong buka hayo buka tapi tadi waro ku budak jeung lantaran mimiti kadorong kurasa cecep ka wali kelasna kuring ngagorowok. Buka Neng atuh dor bae dor gubrag tepadar panto rebah ditajong budak kukuring digusur wae leungeuna didiukeun dina kursi di rohangan tengah. Oh jadi iya gening didikan wali kelas Neng teh tamelar ka bapak. Yeuh Neng anu ngurus ti orok teh saha atuh? Saha? Nepi ka sagede ayeuna teh saha? Bapak lain wali kelas itu disentak kitu budak teh teriuk-riuk aya kasieun diuk tungkul bari ngome ramo. Geus ayeuna mah Neng suka teu suka satuju teu satuju Neng kudu narima papa teh rek kawin deui jeung mamah Marni ngarah Neng aya nu ngadidik kumaha carana hormat ka indung bapa teh budak geus teu bisa dileleuyan kituna teh teu bisa diajak ngomong keur nangtukeun kumaha hirup kuring ka ayeuna. Geus Neng isuk tong waka sakola tapi bisa ngarobah sikap Neng nya cek kuring kituna teh bari ninggalkeun budak indit ka kamar rek mandi. Bi isuk lah poho telepon bapaknya mun romlah keluar imah teh tapi samemeh kuring asup kitu teh Kak Birum ngomong nuker diuk jongkok di lawang panto antara tengah imah jeung di dapur nya rengse mandi kuring nelepon Marni supaya bisuk nyiapkeun surat nu diperlukeun keur syarat kawin nu kumanehna dijawab heueuhkeun. Nya Kang nya mugia lancar wae abdi mah hoyong Kang hoyong gerak-gerak ieu teh Kang entos sono kituna teh bari nyikikik leutik samemeh telepon disada nut-nutan tanda geus ditutup nya Seri Marni nu mopohokeun ambek ka budak ka wali kelasna deui jeung kalanceukna nyikikik leutik Marni nu rangu lain ukur nganteur sarena kuring
Tapi ngesian isi kamar ku beungeutna ku awakna ditampah tambah herang ayeuna mah dioles salon cantikan. Nya ayeuna kuring geus teu perlu menta bongbolongan deui ka anak kadulur dabongan lolobana nitah ulah balikan deui sareng waktosna seep cenah duh ieu teh mohon waktosna ka Bujang seep insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri anu katilunya. Mangkingceung ngaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.